Ini parah nih. Tenang, tenang. Simpel ya lo. Mister nyaman ya resign. Teu kudu ngagogoreng. Teu kudu ngeluh. Perusahaan orang mah kieu. Gaji orang leutik. Bos orang mah kieu. Babaturan di pagawean karari itu. Teu kudu gitu. Geus we ari ngaran geus teu nyaman, geus teu betah, resign. Gitu. Namun teu wani resign, yang geus cintai pekerjaan maneh nu ayeuna dilakonan. Heuh.